12 kan kali menit tadi seperti dari play deh ini cukup ya closing bisa ngebahas dulu awal mulana bikin kak ayah iya ayah ngaran CMO teh kan lamun Madanina mah emang kudu orang di Madani gitu atau juga CMO gitu tapi kan kadisahkeun ku urang-urang pemikiran aku mah eta ti barang awalna kacetus gede eta gitu nama Payadi ya taman nu tiasa ngawalna Kang Yadi ente cuman kan ente cari kan ya masih briefing atau mereka langsung udah itu direkod ya terus saya sama dekat ente jadi kayak pertama kan air riungan kita ya kumpulan di Madani setiap malam minggu pasti ya kumpulan gitu ya. Oke, tadi tuh orang tuh ngebahas Madani. Nah. Billy itu uningannya naon sih Madani teh. Bener. Sebenarnya jantan perlu di uningakeun heula ka para pecinta CMO. Yen Madani teh nya dicanak tina nami Perum. Janten simkuring opatan teh aya elinggih di Perum Situ Gede Madani. Situ Gede teh ayana di Nami desa aya di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat negara Indonesia benua Asia terus planetna Naruto gitu jantan kepada Soninga heula Madani naon sih Madani gitu tah ayeuna tercetusna CMO Tanapi Kreatif Madani official boh logona terus dinamina kumaha tah namanya cek simpuring gimana simpuring setiap malam minggu di Madani ya, di Perum dia gitu ya di Madani sok aya ngarium ngarona gitu ya ngawita nama siga kieu ngarona gitu kan kegiatan nanti gitu kan huru ngebanyol gitu kan antara nyanyian kokean nyanyian haruruy gitu kan bahkan nyanyi kartu DSM ting kartu CDMA cocok kartu teh gitu kan saya pendapat gitu dari pendapat masukan atau ide mun telepat sim kuring gitu di Kang Yusrip mulai tercetusna teh ulah ente urang bikin channel gitu urang bikin channel gitu tah kan di dinya teh urang mikir naon seneng ngaranna gitu kan api teh apal gitu kan ngarah nyamuk ngarah si kaya narasumberan gitu naon seneng ngaranna gitu tadi nama dek naon ya Pak ngaran channel teh tak kusabab kumaha carana hayang semua sarana hayang kabawa perum urang lembur urang gitu dari cicing di Madani barudak Madani gitu barudak SGM gitu nya Situ Gede Madani gitu cik naon gitu kan nah keluarlah kreatif gitu kan kreatif Madani gitu official sebenarnya asana mah can make official teh kreatif Madani unggul kreatif Madani itu kan bawaannya teh bawaan nu channel nu dulu saya anu Jarius official cuman karena pakai di Banyol geus pakai lawan eta cuma saya asal kurang klop gitu soalnya kan kebanyakan saya ngupload pribadi saya unggul yang udah bikin channel di nu baru gitu jadi nabet ambil kreatif gitu nabet itu Madani TV Madani channel atau Madani non bener tetap mau Madani gitu kan tah kumaha anak kreatifnya sugan atuh harus gitu kan harus si CMO ieu anu bikin konten-konten anu kreatif bikinlah kreatif Madani pertamana saya bikin logo si logona C jeung M melengkung di buledan gitu si buledan siga gitu nya siga O jadi teh nu buleud tina M gitu teh geus nu langgaranna CMO naon CMO kreatif Madani official tuh cenah mohon asli Restoan
tukang bisa ngabubur gitu. Lah bisa ngabubur teh. asa sarapan Wisi. Terus di terseberak konten nu diapungkeun. Terseberak video nu diapungkeun. man Rapat mah ya tos genep sih mah. bagian penguploadan 7. Kira langsung aya tujuan lah. 7 mah aya kira langsung aya tujuan. kayak bisa dicek lah di playlist saya Dicek wae di pilihan playlist yang wajah naon ieu Terus bisa. Klik lah channel CMO na kantun pilih hiji-hiji gitu. Ayeuna harapan setelah terbentuk saatosna ngawujud, saatosna menghasilkan beberapa karya nu diapungkeun. Harapan terbesar di Kang Yusuf ya kanggo CMO. Ari harapan terbesar abi mah nya da abi ti kapungkur abi mah mun banget gitu aya mendamel channel berkarya dina naon wae anu bisa menghasilkan bisa naon meluapkan hobi gitu. Nah dulu saya di Sukaregang kumaha tingkat pindah ayeuna kumaha bisa dieu. Ayeuna luapkeun sistem emosi gitu emosional anu Bakal sudah terpendam lama gitu ya. gitu sudah lama terpendam gitu. unek Ya alhamdulillah itu jadi barokah di dieu teh supaya berkaya bener-bener teh nya mudah-mudahan weh ku orang bisa ngariung ngumpul kieu bikin sesuatu anu positif orang bisa lebih lah mendapatkan income gitu utama nama eta karena buat pribadi kita masing-masing. Utamina mah kanggo hubungan Nah, hubungan orang dan aya sama abi mah gitu. aya budaya di CMO itu silaturahminya sangat dijalin dan hubungan warganya itu sangat dikedepankan. berhubungan tenaun bisa entar ieu Hubungan teh udunan, patungan. Ya. awalnya cicing jadi patung Bukan. Jadi patungan gitu ya. Jadi kalau Anda mau ngerujak itu patungannya ada yang bawa uya, ada yang bawa cengek. Nah, itu kalau di sini di Madani itu adalah hubungan warga. mohon Nah, Pak Lukman sendiri harapannya pada idam wae. selebih nama ya beberapa hal sami penginten cuman dari abi pribadi mah mungkin lebih kanu berkesenian lah pak Berkesenian. iya eta yang nanti yang berkesenian we gitu lah yang tetangga teh lingkungan teh resep gitu aya berkeseniannya Siap. bisa jadi karya bisa jadi sangu gitu Pamiti Kang Yadi harapan CMO mohon. harapan CMO mah ti sim kuring mah naon anu pas dilantunkeun ku Kang Yusrip sareng Kang Lukman eta Kita bisa Satu berkualitas ya pengersa biasa bukan nama gitu ya bukan nama intinya sama tujuannya Pamiti Abdi mah dengan adanya CMO harapan ya ide moga ke Kang Yusri ke Kang Lukman tadi bahwa kita senang berkesenian satu tujuan tapi nu utami nama lebih menjaga silaturahmi oke biasa menghibur kasadayana gitu mudah-mudahan sekali deui biasa terhibur ya. Rupina sakitu heula kumargi bulan parantos yang colak luhureun Mas Taka sim kuring pamit Amal ditutup lagu eta ku lagu naon lagu nyanyuk pamitan heula ditutup ku lagu CMO anu ngeunah sare. nah mangrupikan hiji karya di CMO nyata ngeunah dahar genah sare kumaha laguna Stop lah. Semua mah.
habis baterai nama mahin. Buat kapan? Berarti momen kieu teh hiji waktu buka deui bikin di konten. Keur momen kieu teh ieu tempat matukeun gitu. Ieu tempat matukeun style kamera giginya gitu. Kalau dog, imah. Berpakaian beda kan hiji waktu teh gitu kan. Dina ngabahas naon deui gitu. Tapi obrolan gitu, obrolan biasa. Mungkin kayak dongeng kamari sih masih kegiatan sambil kamari gitu kayak naon sih terus selain dina ilmu kurang ngegarap gitu kan terus nah kurang ngegarap musik gitu kan liris mah gerak-gerak liris mah upload orang kekuatan amanal main karena itu adalah paling dekat talaga nah di vlog itu teh benang vlognya benang musiknya ulang jieu lagu talaga sarua lo euy. Baik ku HP lah nih. apa naon Sarua lo. terus dia benang obrolan gitu kumaha sih tadi kata talaga gitu di situ tadi teh benang tukar hate sok ngerasa bunga mun langit ka tembok cerah ngajuk-juk karang pawitan jadi tempat pangbalikan poe Sabtu malam minggu geus jadi waktu nu tangtu kumpul tatangga di lembur geus asa lain jeung batu Raut sauyunan sempal guyon gogonjakeun ngariung barak kecak kenduh asa kunikmat pisan situ gede tempat ngarerekeun capek situ gede ninglarkeun lalang sehat di situ gede pipinya sehat Alah, di situ gede ngeunah dahar genah sare Dupina sakitu anu kapihatur dalam kunjung umur ngajuar pangapuntenna tangtos kakirangan tur kalapatanana tepang deui ge dina part anu salajengna sareng tim kreatif Madani official Cak Rampes bye bye